Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ustad, hayu orang tuang. Ari maneh nawaran teh pas rek beak. Kayak atuh pantawar yatra. Eta nu dahar siga nu kalaparan pisan. Muhun ite Bu Ustad, teu acan emam ti saprak orok. Kalaparan atau kesurupan? Lapar. Maraca doa heula henteu samemeh dalahar. Teutikna maraca bismillah heula tuh. Hah? Teu Bu Ustad, hilap. Kumaha atuh? Mangkaning tos bade seep. Paingan atuh kawas nu kasurupan. Yeuh barudak, lamun urang dahar teu maca heula doa atawa teu maca bismillah, setan teh milu dahar. Allah, setan milu dahar. Nya nu mata kudu maca bismillah. Tah kulantaran ayeuna mah geus rek beres daharna maca doana bismillahi awalihi wa akhirihi. Ah, engke we Bu Ustad. Baca doana upami bade eueut. Hor, naha. Hah? Nah, dede mah kitu. Meureun setan ngilu dahar wae. Keun bae, cina waregeun. Ke lamun urang rek eueut kudu maca bismillah supaya setan kabeuheulan. Nah, kabeuheulan. Pan setanna teu miluan nginum meureun da urang mah maca bismillah. Sok coba maraneh lamun geus dahar lamun teu nginum kan kabeuheulan meureun. Hah? Benernya. Cai. Kan teu baca bismillah berarti setanna miluan nginum meureun. Bismillahirrahmanirrahim. Paingan atuh kawas nu kusurupan. Yeuh barudak, lamun urang dahar teu maca doa heula, Pan setanna teu miluan minum da urang mah maca bismillah. Lamun urang mah maca bismillah setan kumaha tuh? Lamun tos emam. Teu kabeuheulan.